Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ieu ayeuna urang diajar ragam bahasa hormat. Nah, di hidup urang bacanya, hidup tangtu apah dina basa Sunda aya nu disebut undak usuk basa. Undak usuk basa disebut oge tata krama bahasa. Undak usuk basa dipake ku diri sorangan jeung batur, boh sapantaran, boh saluhureun. Gunana pikeun silih hormat. Aya bahasa kasar atau akrab kalau akrab untuk teman-teman kita ya. Untuk sebaya, sepantaran pakena bahasa kasar atau akrab. Aya bahasa lemes atau bahasa hormat. Aya hormat keur diri sorangan, aya hormat keur batur atau keur nu saluhureun. Nah, lamun bahasa akrab mah biasana urang makena saker ka babaturan doang. Lamun bahasa hormat aya hormat keur diri sorangan, aya hormat keur saluhureun, keur batur. Tah ieu aya tabel, aya bahasa kasar kos kieu contohna. Ieu bahasa hormat keur sorangan, nu ieu keur batur atau keur saluhureun. Nomor hiji, balik. Nah, lamun balik biasana urang ngobrol jeung babaturan. Misalna babaturan urang ngaranna Wati. Wat, urang balik ti heula nya. Nah, gitu kan. Ari balik mah biasana keur ka babaturan, teu meunang ngomong balik ka nu saluhureun. Misalna ka orang tua urang, mah urang balik heula nya. Nah, itu kan kasar. Jadina lamun balik mah saker ka babaturan atau ka sapantaran. Nu kadua, hormat keur sorangan, wangsul. Wati, abdi nembe wangsul ti Karawang. Wati, aku baru pulang dari Karawang. Pakena kan keur sorangan mah wangsul, beda jeung jeung balik. Terus mulih, lamun mulih keur saluhureun. Misalna Mang Jaja nembe mulih ti Karawang. Nah, keur saluhureun mah beda tata kramana. Ieu keur babaturan sapantaran, ieu keur sorangan, lamun ieu keur saluhureun. Tah ieu ge aya contohna ieu di halaman 37. Dahar neda tuang. Dang urang dahar heula yu di imah urang. Nah, berarti babaturanna teh ngaranna si Dadang. Urang dahar heula yu. Dia ngajak makan ke si Dadang, makana makena kata dahar. Kadua, Din abdi bade neda heula nya ke antosan sakedap. Tah si abdi ini ngomong buat diri sendiri karena ada temennya. Din, abdi, saya mau makan dulu ya. Nah, itu kan buat diri saya sendiri. Jadi pakena neda. Nu katilu, Mang Udin nuju tuang di saung. Tah jelas lamun aya Mang Udin mah berarti orang yang lebih tua. Pakena tuang. Nah, lanjut halaman 38. Ngawangun kalimah parentah. Contohna, Dudi dititah mupus bor. Cara nitahna kumaha? Dudi pangmupuskeun bor, pake tanda seru. Terus nomor hiji, Wati dipiwarang nyandak cai. Wati, pangnyandakeun cai. Nah, ini cara membuat kalimah parentah. Dewi dipiwarang sasapu di buruan. Dew, pangnyapukeun. Dew, pangnyapukeun buruan, pakai tanda seru. Nah, ini nomor 2 sampai nomor 10 ya yang dikerjain ya. Terus ngalamaskeun kecap. Lamun ieu sarua kosna tadi ragam bahasanya. Lamun kecap dahar keur diri sorangan, lamun kecap dahar keur babaturan akrab. Lamun keur soranganna neda, lamun keur baturanna tuang. Nah, ieu jawabanna aya sadayana di dieu. Aya di halaman 36. Mungkin tinggal dipindahkeun.
Berarti tugasan nu halaman 38 sareng halaman 38. Berarti ayeuna minggu ka 15. Mangga nu acan subscribe di subscribe heula nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.